ngengkei ngebanalet kemat-kemat datang pinang sadaya pada naruntung Kawitan sadaya nuji payun bulan wilujeng tepang jai sarang pikiri harjati tina pangajakna damang numai soloyong jarani hati Jeroning ati mangaya Kesenian dasana sanes lumayan bakal dengai kurang ngaraketan duduluran mama wilujeng pangajakna damang numai
pacintis kumarengin sesepuh harti Iya. kumaregi sesepuh harti nanging mantang tapi Abah Haji Entis mangga nyangakeun Ayah Pak Miras Mitawati nanya mantangnya kekeh hayang dikengen depanah deui nanya mantangnya kekeh hayang dikengen depanah deui Pak Haji Agus Liopa Ibu Haji Agus Liopa nyangakeun emak mugi ketampilan Panglipur mana mantra-mantra winulan sastra tinuara panjang ngawusin nengikan dapur antara Dupi Basya Purwa Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara Tara hartosipun sarita Ya carita opo ikita sarita ingkang diango jejer boten wenten malih Ya hinci kejabiti salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Pringgandani Walah Ya hinggi Nagara berat benghar bro di juru bro dipantau ngelayah di tengah imah buncir leut loba duit Tak tangtos watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro Ya hinggi angin sewiji-wijina hingi bibisik Prabu Harimba Ya hinci Mangnusa pengawak denawa jangkung gede simar dada bewa semrostaya papadana pasemolir bang barungan upamangan dika geleger lir alas bengkak sotsa nyorot lir surya kembar Dah hinggi awak sabulu-bulu mawe mahkota binoka sri tinaretes ing sosok jamurmu biari kadia kunang-kunang Lajeng wonten ing setingil binatur rata lengahing gedampar dentapi nalipit ing sosok sari nenggana waretna Ya hinggi lemek pabut prangwedane ginanda widajebat kasturi lansir baran sari-sari hempak merbayaksa di balai irung para senopati alit-alit anu diwangun ku wangsa denawa Dah hinggi ingkang sami wonten ing pagelaran Jawi rayina ku anjeun senopati ingalaga Iki siopo panjenengan nyaeta Purbakesa kalayan patih nagara patih istri kakasih Dewi Hidimbi atadapi Arimbi Walah hinggi sami tungkul hamari kelutan nyebah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra watak wantos Prabu Harimba dudu denawa samanea ingkang sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan Dah hinggi kerajaan neraskeun ramana nyata Prabu Wilwuk sang nalendra Prabu Harimba manusia pengawak denawa pajang pinggan dan
paye Dipasih paingan aya di gunung Ari Abang ayah Bapak Haji Agus Lioban ayah Onang ayah Bapak Haji Oman Sudarani Ibu Rani ayah ada raya Ibing Birota Kang Ceceng ya. bersih tanpa rengkak pola geningan dan mata lucu Pak Haji Wahyu Lurah Cirangau saya ayah Cincit kepan guru amal Ibu Haji Agus Lioban menobatkan datangku cecep gundala dapuku warantos tinggimu Cing pangetan ke saudara anak. ada atuh ayam angkat firman dipasangkan bahagia macan tenangan obat Anu 30 teh naon hadiah? ayah rokok Naon teh? ayah kopi ayah dari Pada yang ibing geus pati angkat salatan. Pak Haji Oman sida dadi ayah wahasa Kang Budi Rota kang obat
geus dadan anu ningali suci bersih Pak Haji Omang sudah tadi tanah kata suwan hati Mas Bruni abon ya buat di Pak Haji Wahid Lurah Cerangko Haji tependei lembang lenjang Kurungan aning kuing cahaya masih maning pengantin sekali Sumirat maning cahaya dari bidadari aja nama saya nunalian keluaran maning islah aceteng bidadari tikayangan nampak orang sesarangan keturunan Sunda
saurnina tanahna panjang sinenggi ya sinenggi sabda tanahna panjang sinenggi sabda tulis mama wala bakti dening asih sewakan busana maneka warna busana maneka warna sewakan busana maneka warna maneka warna baka puspit ngurdianang yang patrahing sarwaru rengging manikna warata salah beting pagelaran Jawi Karaton Nagara Pringgandani doh iya ge sang nalendra bibisik Prabu Arimba doh iya inci putrana Begawan Kesarpah daras putuna Prabu Wilwuk loh anu neraskeun karajaan nyata Prabu Arimba anu gumanti aji di Nagara Pringgandani anu diwangun ku bangsa Denawa sang nalendra ngahaturanan lingih Senopati anu parantos aya di payunanana Patih anu gagah perkasa sanajan bari istri doh pangawakan wanita kakasih Dewi Arimbi doh inge dekantun Senopati ngalaga Purbakesa sami tungkul hamari kludat nyimah dari Bang Sabda ajrih ningali pamor nalendra watek wantos Prabu Arimba dudu Denawa samanea sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan doh inge ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun
buah hati kembang soca mustika akan di pawenangan oge Senopati Purbakesa sayap kahari Kaulah nun Raka Prabu eta nama Rai nampi karena pembagi kalayan nunjuk sumanga ngaturkeun sembah baktos gonyok panjenengan Raka Prabu edas no puja stutinya diterima kedua lengan kensakatuh simpen pulungi hati pudih bastaka hatur nuhun Raka Prabu kalena teh eta hapunten tina naon pihak Lepatan Ageng Sumanten Alit Raka Prabu ya saling maklum no tar sadi ajang-ajang ya pikir saya naon pura panjenengan Raka Prabu keresani malan kaulah nun aya kitu we adi aing teh capetan sugan manok Kiagotik we suanten sigeureulung we kitu-kitu teuing leres gua mun jantel sinen memang aya hal nu dipadungdengkeun ngeunaan heuh kapentingan negara we leres tansah diajang-ajang kaulah nun Raka Prabu itu 12 Purbakesa nun Raka Prabu Rai nampi karena pembagi kalayan ngahaturkeun sembah baktos gonyok panjenengan Raka Prabu diterima Purbakesa kaunjuk aceuk pati nuhun Purbakesa nuhun kalina ti eta tina naon rupiah Kalepatan Ageng Sumawenten Alit mugi awe tiasa ngamalum saling maklum tansah diajeng-ajeng aya pikir saya naon Raka Prabu okil walah skop kaulah nun saperkara meureun Kang Tejono selaras kaulah nun kaduana ti eta nuhun Nyai oge Purbakesa geus bisa nyaosan kana pangangkir akang laras kalayan akang bade ngahaturkeun pangajian anu saluhur-luhurna ka Nyai ka Senopati oge ka sajumlah aparatur negara sabab naon akang rumasa ditunggu-tunggu melak waluh paribasana babakan melak samangka teh eta nepi ka akang diistrenan jadi raja di negara ieu teh hasil gawe babarengan hasil gawe rancage hasil payeuk-yeuk leungeun hasil pantai-antai tangan kuasa kitu akang salaku raja di negara Umajak ayo urang sami-sami ronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsana kaulah nun diestokeun Raka Prabu naon sabab urang sing bisa mertahankeun sagala rupa ajen inajen bangsa urang sabab dina lebah dieu urang sararea boga negara pringgandani anu sage suburna mamurna harta kakayaan paribasana di mana-mana aya aset-aset negara loba jelas Bang laras kaulah nun tah kulantaran sumber daya alam geus sadia hayo urang ronjatkeun sumber daya anu berkualitas anu bener-bener urang salaku bangsa Denawa manusia bangsa Denawa anu kudu bisa ngaronjatkeun gawe-gawe supaya leuwih ningkat ngaronjat dina sagala rupa widang walah diestokeun kaulah nun Raka Prabu eta sadati kukur sadati kukur keur bager atuh Nyai oge adi akang anu henteu ngijing sila bengkok sinema dina ngajalankeun kawajiban geus kasohor
kasih luka kanangewu kalau kajana pria kajam paring angin-angin Nyai teh hiji senopati anu gagah perkasa moal aya babandinganana ngaleuwihan ti lalaki leuwih sama aya leuwihna si jujur gitu teh langkung ti pamegat kulan sama istri cing jadi suri tauladan keur wanoja anu sejena leres teu aya halangan sanajan ke di mana akang geus eureun jadi raja di mana akang beh dituna rumpak caringin di buruan dayeuna akang teh geus karasa ieu teh geus tunggang gunung hirup teh oh kitu kulan geus huam panono gitu geser nu karang omah tuluykeun geus seureut deuleu kono beres kalayan heulakeun keur kapentingan balarea eta tenan keluar ieu teh janji-janji urang baheula raya teh anu pernah laras kaula nun keur ngadago-dago sanajan urang kasebutna wujud bangsa diu jasad buta awak bangsa denawa diri teu reseksi paribasana tenan bari padaha karuhun mah teu kieu leres kulan nya laras kaula nun si Abi Hidayat tasa urang gawe we anu hade pengabdian anu bener-bener sumohon sabab pangeran menteuna ka urang teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate destokeun Raka Prabu gestokeun Raka Prabu mudah-mudahan we atuh naon rupaha cita-cita teh kulan pikeun ngajaga harkat martabat wibawa komara nagara sumohon supaya negara pringgandani langkung kasohor kaituna langkung pesat kulan da geuning salira oge dina nganggem jadi ais pangampih jadi gumanti aji di ieu nagara teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeseo budak era deungeun-deungeun mika deudeuh Allah eta istuning eta teh tina kasolehan salira nuhun Raka Prabu oh tak kitu ye menta supaya bener-bener kaki pati Nyai adi akang nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan nya tong kapalang ulah nguciwakeun rakyat ulah kasebutna bangsa denawa katabah-tabah kalakuan teu cereug leres katuru-katutu hartina teh eta teh katuru-katutu notorogan noyod nya tapi sok buktikeun bangsa denawa nyaeta kasolehan hate da punguh Kangjeng Rama mah bangsa manusia oh kadenah tuang Rama mah kula Kangjeng Rama begawan ke sarpa leres nu aya jelas laras kaula nun ngan meureunnan dina riwayatna kitu dah daya nu matak cing ati-ati teh geusan urang hirup ka hareup sing jadi eunteng keur kahirupan urang nyaeta dina naon rupaha gawe-gawe sapopoe tincakeun sapopoe lah sabab da Kangjeng Rama oge jalem manusia jami ari manusia teh kapan tungkul tempat kaluluputan tangga tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tar kapake isu ieu teh anu ditalaah ku akang dina sejarahna pangna urang jadi bangsa kieu teh Kangjeng Rama teh kagungan pusaka dah tilang nyaeta kagungan hiji kitab leres sastra jendra teh ayu ningrat tewo nya laras kaula nun Raka Prabu nepi ka boga turunan urang bangsa nu kieu sasatna Kangjeng Rama tapi urang tarimakeun da geus jadi nya geus takdir kieu takdir da geus kieu jadina urang teu aya kajaba lintang ti kudu tumarima sumohon tah kariwe ngabuktikeun dina gawe dina karya laras kaula nun sok menta supaya ronjatkeun dina sagala rupa pangwangunan boh infrastrukturna boh nu sejena kade deui bisi aya jalma-jalma anu nyelunupkeun barang terlarang nya nu bangsa Arab anu sakirana bakal ngaruksak norma-norma nu aya di urang tenan
ulah kabejakeun seperti di negara Astina ayeuna wah hareng-heng kuda dengean pajejet kuda duluan wah di dinya makulan bari jeung eta teh manusia kabeh wujud nama nya kan hirupna pajejet teuing jeroana nama piheung teuing da buktina we geuning mak buat ngeriwa jeroana komo sanggeusna di rajaan Kudastara Tama wah raja anu teu nempo teh geuning miuni begu lalu kitu teh miuni begu noyode nya nama ta eta raja nu teu neuleuh sabab cenah aya di negara Astina teh kadatangan politik di luar negara politik liberal politik adu domba ti negara Plaza Jenar wah eta anu mimiti politik nyebar politik adu domba di Astina nah eta Laras kaula nun rumawan gampang we kapangaruhanana ku negara-negara sejen jelas asup barang-barang nu terlarang kaya ning narkoba narkotik jeung sajabana inuman keras ayeuna cenah geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung leres oplosan jeung sajabana katenan bulan ieu kajahatan di negara Astina teh geus nyebar ka handap Laras kaula nu tah urang macing jadi contoh nya di dieu meureun urang hirup kudu situ di perbandingan teh leres eta nya milarian positif cing inget dina sejarah Ramayana aya hiji raja ya nyaeta Gagah Perkasa Sakti Mandraguna anu kakasihna Prabu Dasamuka Prabu Rahwana wah eta jelema sakti wah eta mah jelema gagah kulan ngan kulantaran lampahna salah jalan sarakah akhirna tumpurudes teh tunggu dulur lapur baraya beak pamili leungit pensakaki masing pati tumakaning perlaya dah eta bari jeung digempurna teh ku balad-balad monyet nyalain ku jelema ku monyet ngulukan teh tah umat jadi pamimpin teh ulah cara monyet kalakuanana leres ngajedog di luhur geuning ai lapar datang ka handap turun ka handap neangan dahar apruk-aprukan ka handap geus beuh mah ka luhur deui we poho kanu di handap mah nya bener tah Laras kaula nun kade nyai mah kade ieu teh raya teh keur nungguan janji urang sararea waktu di istrenan baheula beh dituna janji urang teh toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsana ieu akang ieu Borojo tina hate sanubari ieu bijilna teh tina lubuk hati yang paling dalam tina hate mi HP sisir jeung minyak kade ka ancloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade ka angsonan deungeun wah ieu kulan anjra ingkang puspita arum kasliring samirana murid kasliring samirana karga dungkung laskardane mawel laras dasnaning dia berat nanggung berat narima kenanan naon rupiah patwati selera ke Prabu mugi jadi jimat parepeh kaulan nun sae nun Raka Prabu sae kana wawadina kulan panginten ieu anu dipit kapalai ku Kangjeng Rama teh oh katenan yen urang teh cing sagolek pangkek sacageur pageuh ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan sebat istiqomah teh dina enggoning urang ngajalankeun kawajiban tangtusna oge bakaseur rupa-rupa cocoba jeung hileud-hileud anu baka ngaruksak seur tangtangan utamina kana budaya-budaya urang anu aya di urang leres anu kedah dironjatkeun
Ayo dihandap. sing tiasa ngelestarikan budaya urang seni-seni di urang teh seueur. Wah kadenan Kaya ning singa depok. Singa Depok. Ngomong teh ka mana karep. Kasih ngadempet. Aya Da naon atuh singa pohang. Eta Anu pohang mah ada. anu pohang mah babaturan urang ya Dulu urang eta mah tuh pohang. jeung rupa-rupa komo kapan di urang mah Aya seniman seniwati teh pabalata. oh komo di dieu mah pulan Rongeng tayub jeung sajabanangan sok jadi objek nu di luhur. laras eta teh Oh eta mah geus. aya kuda pincang lawan Kadang-kadang ti ditu nama 10 datang wa 3 kain. telu teteh tetapi diurut wae mah Loba ieu, nya loba pacibit loba nemer seni. nya loba pacibit-cibit lutung Tungtungna jadi paciwit-ciwit lutung. Ya. Si lutung pindah ka tungtung. Anggernya katungtung nyai geus sangsara aya di panggung gedean mah Di luhur ribut, di handap dempak. eta Di teh tengah-tengah ibu citruk. heeh Tak itu, Pisan sarang lihat pendra. doh Iya ini. Barang nuju aya dina satengahing obrolan. Datan nira tangga demane pagulingan rana. Datan nira tangga demane pagulingan rana. Pagulingan rana. Sampurasun Gusti saha Nyai tolanu cing pindah punten kapengkeran Gusti Senopati cing aya naon ieu aya naon kulan lamun teh salah ieu anu tugasna di perbatasan sumuhun Gusti oh di perbatasan sembah kapihatur Gusti Prabu ditarima kahuyuk Gusti Pati nuhun aya naon maneh 1000 ulah janten benu laksa pun dados duka muga ulah jadi rengating penggali naon aya naon ye bade nguningakeun kajadian di perbatasan ai kitu nguningakeun kulan Gusti ieu mah bilih naon bilih aya bangsa manusia anu nyelunupkeun barang-barang anu terlarang barang barang nu di parantos ngalangkungan perbatasan ayeuna eta jalma teh parantos ngababakan di hiji tempat wah nya kares sabaraha urang parantos ngalangkungan batasnya eta ngababakan di hiji tempat sisi walungan wah eta istri hiji hiji tah pamegetna kirang sareng telangkung numutkeun etangan mah aya kana 8 salapan sareng istrina walah eta teh nah eta kulan Gusti diintai ti kamarisan ti mangkukna tapi teu acan ngayakeun tindakan naon-naon can ditinakna naon. kuha sakitu bobot pangayon timang traju abot enteng eri saudara panjenengan kedah dikumahakeun eta jalma laras terus aya di tempat kitu kulan Gusti sabab eta manusia bilih ieu mah bilih kumahaona margi manusia teh seueur akalna Gusti nya manusia mah sok ser tipuna seueur akalna aing nginjem gampang aing bayar hutang teh tah eta bulan manusia sabaraha urang aya salapan Rumput nanti cek dayat. kedah dikumahakeun nyai kaula nu adi akang patih nagara Pringgandani Arimbi tapi nama kaula nu Sok geulis ari. wayahna siapkeun pasukan eta jelema tingkar Nya. talungtik
monitor kayana bahaya bangsa manusia bisi homo urang negara perasa jenar maka dek wah eta jelema tukang teuing turunan Firaun teuing turunan mana teteh urang perasa jenar mah ya masalah tapi rada mah kaulan nun pariksa cing bener uyuk sumaga kaulan nun Raka Prabu bujang hingga kapurut marganing tanaga larapati kasangakeun kaulan nun sakitu ayo pimpin sajumlah ulah dia balat timalan kulan Gusti siapkeun oge Senopati Purbakesa mangga kaulan nun Kakang Prabu ayo sumaga kaulan nun sejak ngalaksanakeun pancen ti Raka Prabu nanging upami eta jalma diusir teu daek ningkah wae kedah kumaha tina jelema mah sok nyolong bade pokona ditina kaulan nun iya upami ngalawan paehan cocok lah tong dihirupan ya ai parantos aya pancen mah daya mah parantos jadi kaputusan ti Sang Nalendra mangga Raka Prabu mangga kulan Gusti ini nyai beralu mapajung lumaku uyuk sumaga rampung dawuh tutas pangandika Raka Prabu sajumlah wala dia balas tamtama iya siapkan Purbakesa Amin Gusti tina jelmana mangga Permios Raka Prabu awas bejaan sikala bendana minta supaya ditaliti ti kulon ti wetan ti kidu jeung ti kaler siapkeun sajumlah walak dia bola tamtama mangga sedanten wala dia bola tamtama iya kula iya kula panjenengan ulan Gusti nuhun aya pikir naon Purwasalira panjenengan kersa nimalan aya hal-hal nu bakal ditepikeun somun tas sorak lain sorak teh gede-gede teuing duka atuh bulan Gusti parantos kodrat lamun sholawatan kumaha sholawatan mah biasa we sholatullah gas ginu ka babaturan di sholawatan dararatang euy anu gede anu leutik jeung anu meuyeuna anu rintu nu begang dararatang anu begang anu montok mah teu mahi XL oge nya salah Pak Haji Wahyu kitu tah oh lah kumaha Pak Haji Wahyu Lurah Cirangkong oh nya Lurah Cirangkong si doyot jika nama eta mah kudu khusus naon nyeun baju teh dina deklit ya kudu lebar kairna solale
Assalamualaikum. Tarik-tarik teuing. beri cowong-cowong deui teh. Sampurasun. Rampes. Beneran darang memaksa Alhamdulillah. Nggak usah gaji mungkin. nepi ka katorekan. Kurang biasa dipatepukul Allah. Nggak usah. Bagus urang sareha. Cowong-cowong teh. Ampun, rambutan teh can rasa. Ya, ieu urang Ciroyom. Ciroyom. Lain Ciroyom atuh royom. Ayam. Masukan teh urang kuning ayu. Melak rambutan naon maneh? Benjoy. Si teh meni ngomong teh teu bisa lalaunan. Oh, katuh. Aduh, atuh sora beli ampun. Ngaluwihan tukang Tutupan ku aing sia. Genggerong teh. Mangkula kemang Tanjung. Kemang segar Nggak hatur ke semua baptis bulan Gusti. Aya pikir saya naon? Kelanan. Memang aya hal-hal bakal tepikeun ieu. Gawat. Aya laporan di perbatasan negara. Rupina aya panjulunup Gusti. Wah, Bejakul kau bisa ya barang sulunupan. Nggak heboh karena puluh-puluh aing. Lamun seungit paham teh. Lamun seungit masih bau jengkol teh. Oh iya. Kumanehna mah teh kamen. Lain utara makan jengkol apa? Doh. Ayo dihakan apa tapi ngaheos bau putih ya teh. Pura 7 papan. Pira di lupa pantai. Ada apa? Kelanan, diuk kelalanan. Darah ramang. Sadayana bangsat-bangsat. Bangsat naon ari aing? Siap. Kadang-kadang kana ayam. nangka badak. Eta bewe lebih ka kitu. Nepi ka urang. Naon teh teh woy? Dikenyotan wae ku pamajikan. Uyuhan naik. Ngeunah pamajikan maneh ngenyotna. Wah, pulen. Aduh, puluh. Ceuh ya anjing. Ya, ngaraosan atuh. Ngaraosan atuh. Ngan bau hawa irung. Selenting bawaning angin kalepat bawaning kilat beja tinu benang dipercaya naon. Sen berita parantos nyebar yen di perbatasan aya jalma anu nyelunupkeun barang duka naon kelanan ulah waka sudon urang taliti heula. Urang talungtik heula. Datang nera tangga demane pakulingan rana denawa samya pada prat-pratan wontening paseban Jawi. Ibu Hajah Nani dibantu kacilan bani adom dadang hayu-hayu dukung
samia pada prata Senopati ngalaga Purbakesa Doh iya ge di Paseban Jawi nyaur sedanten Senopati alit-alit Doh leres ngandika yap ka dieu kahareup nah tapi nama ngahacurkeun mah pangabakti ka unyu yang mangi kalira panjenengan urang Gusti loba bagadang teh aya prajurit mengi aya lain teh sangka aing ayeuna boga prajurit mengi mun urang mah tong ngilu rapat atuh aya nu eungap mah cicing kunaon maneh teh atuh ai pieu abdi teh aya nu ngonang kana ai abdi teh mingpin Singa Depok alah wati robot ai teh ditarima da duit atuh kumaha ai pangabulan udah gede teh coba geus diurut acan acon watir loba tinggal rokok dina tongong sanes ada dina naon atuh teuing da genah pinah-pinah maksud teh lain diurut goblok dicoo meureun teh mah mana diurut digelang meureun kubaran kucing nama si kene aya nafsuan ari maneh oh kalau sakitu ke sekolah teleh ku budak ngora Allah watir coba kuatir pisan sia kamari teh ngora deui siapa poe atuh da katiisan terus hujan jeung hujan komode katiisan mah penyakit kitu atuh ku kituna lain mengi anjing medut sama sia teh menyambut telur di handap oh loro gitu wah deuh na eta urang royom heuh sora teh mah beakeun ku sorangan sadayana baralaga jalma aduh jalma ayeuna mah balalang hayang katangar hayang katangar baraya kieu ye sabenerna cobi kita ngomong atuh lah nya nginum pepe maneh dilarang ngomong ti samet ieu si ngajengkang beki tarik nginum spertus kayaknya bisi maneh teu percaya hayu urang buktikeun nyaeta aya jelema deuleu di perbatasan geus abus ngaliwatan perbatasan teu mawa naon-naon meureun eta jelema urang pariksa identitasna urang mana teh urang manu bisi lemah sae urang aya nu ngajajah ku bangsa manusia teu widi tak kuasa sakitu ayo siapkeun tanaga jeung pikiran ngan omat anu mengi dilarang ini nu boga penyakit mah kurang cicing istirahatkeun heula lamun abdi teu mios ai gaji moal dipotong ingat ai kana gaji mah teh khawatir geus dipariksa maneh aya nu urang alah geus hasil pemeriksaan TBC oh TBC paingan atuh rada begang ai TBC teh teuing burut geus tong dituluykeun sia teuing bau tong dituluykeun hariwang sasangkong sia eta mah leuheung kene abdi kulut gede abdi mah penyakit mengidap loba kutu waduh kan bae coba geus tong ngomong masa ganeng da eta wayahna sararea
siapkeun tanaga jeung pikiran disuriga pisan eta jelema sabara urang eta jelemana ceuk aing teu ngomong siapa ngomong bari jeung eungap mah tuh kadengekeun sabaraha jami bulan guji subhanallah coba aya nu teu meungi meuni nyengor bating lagu gede bener bener rambutan eta mah tiroyom kumaha geus kaala rambutanana ora tuh eta so opat tahun teh terus ditawis 2,5 juta usaha gelo lumawi terjadi oge kuat cowong teuing rupa-rupa baralaga asa katanggarna sirik ya Mas jahanam do ya masakarang baralaga ayo bejaan anu sejenna eta mangkluk urang tanya di mana mang Gusti aya pada ai uing hayang disuntik ka mana ka puskesmas kajangalan pangmawakeun gitu lah ku aing ge suntikna ai jarumna mah ku halu kurang dedekeun kana liang pedut maneh aduh tapi nabina lu eta mengina kadenge ka dieu di bawah lumpang kelatan bias besi berapa Asyik kumaha parantos siap penawe sajumlah ulah di balak tam-tam sika pedang tamsir kada berita sapana limpung iya tung titunya siar nu goreng perlu sing ya iga ulah tinggal wah iga jang tes ayah jang darkem ayah jang robot jang doyot anu tibuli ayu api doyot api dayat Pak Haji Wahyu ge ayah Pak Haji Wahyu nya urang Ciangkong ayah Pak Haji Oman Haji Oman Sinada di sana ibu aja ayah Pak Haji Agus Leobek Leobanyo ayah Jabantis aja ayo iga nyimpen barang di pestian nyadiri masih dari masih ngomong gak barang peti beka jengkan anak sangerang gadah di hati enak gini ya sedih sudah tua oh atuh pengantenan meh ulah kan hanya kawe naon
sok jadi objek ari seniman teh aya we nu objek dina seni teh aneh tapi parandenek itu asa kaharti we asa ulah gede teuing hari jang robot aya ya cing buru-buru cager gitu burukan teh bejana cenah sakiit teu mah wartos kamari cenah bejana di rumah sakit semohon ulah dadai kanan bot ge magering ge ripu tong gering gitu ubaran bot nya ubaran kunaon tong yang gering kudu kan kalapa hejo ditingangkeun cenah atawa kudu ternak singa di kumaha teh we jeung ternak singa ka bisa lo dikerakep karek kadege ke ternak singa teh Kang Dawud aya Kang Dawud aya Kang Dawud nuhun urunyo sararumping ses nya eta kulan ses Mang Ojang aya Mang Ojang Bapak Bupati Mang Ojang Sohani Bapak Bupati Subang aya ka panggung ayo bukan teh eta nu ngawidian teh Pak Haji Cepi Gumira ayo aya eta Pak Haji Gunadi aya Pak Jaya Sasmita aya Pak Haji Boy Gunarso aya sawargi-wargi sami tadi Jaya Sasmita semua sawargi-wargi Pak Haji Ari Jaya Sasmita aya Pak Amir Rasmita Grup Wado aya burukan aya urang Wado ka dieu aya parkina kene tena ge di Bagadena ya Kang Budi Rotan aya Kang Budi Rotan Wanaya Layung Grup aya Haji Darkin enggak aya Kang Haji Pepen Tanggulun aya Wah Hasan Sumpi Kang Open Tijabong aya Tijabong Haji Darkin Kang Ade Tenda aya Pagaden heuh syukur namurukan teh eta lurah awe ka dieu nya Cirangkong nuju ka kandungan teh urang Cirangkong ya Paji Wahyu urang teh sasihna kamari ge lahir di WC sakali aya ngan anakna buru sutuluy baru situloy di ngaranan naon teh Raden Pedut ayo lahirna wucelian Allah Baralaga aduh ya urang Subang Baralaga lah wah ya kelas kakap naon teh kelas kakak teh baraya oh aya araraya aya jalmanya araraya perbatasan aya perbatasan wayahna sangkala jalma bahaya teh jalma bahaya yo aya salapan jalma ngababakan bejana aya ngababakanana di Cirangkong lain ditambah batus dengan ani ya dina singa depo selek geuning dina teh wong singa sisingaan lalu lucu teh meureunnan hayang ngising manehna teh aicle dina singa aicle di merecet eta wong singa
alah bejana banti dagang sangu dinya ditamakannya bukan rumah makan rumah makan naon Mekar Jaya Mekar Jaya segala kehakanan ada abdi kita barang hakan ya mantap barang dirinya mantap Allah burukan aya dagang panggang ayam bakakak ayah bayah ayam bayah ayah bayah babat lele ubut tungir alah hidup dibayar aja ayo aya wakabulnya aya wakabul aya dukun kesepuhan Bandung